Sampurasun para mitra, kalintang dingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sateu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang nenda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panenda ieu disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sikep Diskriminatif. Dumasar serat Yakobus pasal 2 ayat 8 dugi ka 13 sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kasalapan anu unggalna kieu. Sabalikna lamun ngabeda-beda jalma tina kaayaan lahirna eta salah dosa ceuk hukum Musa oge salah lantaran ngalanggar hukumna. Para mitra, kantos teu anjeun ngadangu istilah basa Inggris don't judge a book by its cover. Hartosna ulah sok nganilai jalmi ti tampilan luarna. Kacondongan sawatara jalmi nyaeta nganilai kualitas teh ti sudut tampilan lahiriahna wungkul. Urang gampil pisan teu nolih ka jalmi-jalmi nungan nganggo angguan saderhana. Urang mung ningali atanapi mung ngukur kana naon-naon anu dipimili ku anjeunna. Kandaraanna naon atanapi gedong teu bumina. Sikep kieu teh sikep diskriminatif. Para mitra, dina sababaraha kasus seueur kisah atanapi carios nu ngunggalkeun jalmi-jalmi anu panampilanana teu diliuk-liuk acan aripek teh anjeunna jalmi beunghar. Malihan sababaraha kasus ngunggalkeun saurang nu gaduh pausahaan nyamar. Nanging kumaha saandena sasami urang eta teh memang miskin, hirupna serba kakirangan sareng kirang atikan, aranjeunna teu ngamilik kamampuhan nu tiasa diandelkeun. Na urang gaduh alasan pikeun ngaremehkeun, ngabentenkeun sareng teu mirosea ka anjeunna. Padahal sifat hukum kedah nyaah kabatur cara kadiri sorangan teh teu misarat teu aya saratna. Para mitra, hakikat kanyaah kasasami teh teu ditangtoskeun ku naon-naon anu dipimilik ku aranjeunna, tapi ku ayana aranjeunna minangka insan nu diciptakeun ku Gusti. Sikep diskriminatif eta wujud kanyaah nu misarat dugi anjeunna ngabenten-benten jalmi dumasar kaayaan lahirna, dumasar harkatna. Sikep ngabenten-benten jalmi kitu teh ngalanggar prinsip kasataraan sareng keadilan. Aranjeunna teu acan ditungtun ku hukum nu ngabebaskeun. Kumargi kitu Gusti Allah baris ngahukum sakur jalmi nu misikep diskriminatif. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebat Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali peperih kanggo abdi sadayana supados henteu misikep diskriminatif, henteu ngabenten-benten jalmi dumasar harkat, dumasar kaayaan lahirna. Abdi sadayana kedah mikanyaah, kedah mirosea kasasami tanpa syarat. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadayana dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebat asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.